Hiji poe ari teh keur nungguan babaturanna nyaeta Aldi. Manehna teh ka kampus bade eskul, teu lila Teh Amel teh datang jeung Teh Ila. Ri, sorangan wae geuning, nulaina kamarana. Canda ratang teh, ieu keur nungguan si Aldi. Oh, nya atuh ari kitu mah Teh Amel teh heula nya. Teu kungsi lila, Aldi teh datang. Ri, hampura lila tadi dititah ku emak. Heueuh hajen, hayu tuh gerak. Ari jeung Aldi buburu ka tempat kumpul. Satos kumpul manehna jongjon eskul. Di tengah-tengah eskul, Ari teh resep ka Teh Amel ku sababageur geulis bisaan. Geus kitu Adiki jeung Teh Ila datang. Kumaha barudak bisa teu? Nya tos bari sacan. Bisa tuh euy. Heueuh da Aldi mah tadinan tos bisa kan ari mah karek diajar. Teu lila di dinya waktu teh nunjukkeun ka waktu istirahat. Ari jeung Aldi jajan ka kantin bari ngomongkeun Teh Amel. Di, Teh Amel geulis pisan nya, bager deui. Nya atuh, kunaon kitu bogoh nyari. Yeh, sok naon wae Aldi mah. Waktu istirahat teh entos rengse, maranehna ka titik kumpul eskul deui. Pas maranehna keur diajar, Ari teh caprek ka Teh Amel. Teh, Ari can bisa. Ka dieu engke diajarkeun ku Teh Ila nya. Tapi Ari mah hayang diajar ku Teteh weh, bisa teu nya? Ku abdi weh Ri, daek teu? Apa rek jeung abdi? Pasti moal daek A, pan Ari mah hayangna jeung Teh Amel. Aduh, anu cinlok euy. Yeh, henteu da. Ari teh langsung teu sumanget diajarna. Ngadenge beja yen Teh Amel teh keur deukeut jeung Ahapis. Sanggeus maranehna eskul, Ari jeung Aldi teh ka hareup gerbang, bari ngomong keun Teh Amel jeung Ahapis. Di, eta bener teh nya, Teh Amel deukeut jeung Ahapis. Hah, teu nyaho Ri, coba tempo engke balikna Teh Amel bareng teh jeung Ahapis. Lah, bener oge nya, hayu ah. Maranehna buburu kaluar gerbang. Teu lila ti dinya, Ari nempok ku sorangan Teh Amel dibonceng ku Ahapis. Bari jeung negor ka Ari jeung Aldi. Hayu ah, ti heula nya. Nya teh mangga. Ri, hayu ah. Gedung di, maneh rewas euy. Urang ge ngarti Ri, tos ayeuna mah ulah dipikiran. Fokus weh ka eskul. Bener oge Di, haya tuh ah, lain waktuna sugan. Teu lila Ari enggeus nepi imah. Aduh, tapi urang masih nyeri hate euy. Soalnya tadi nempo Teh Amel dibonceng ku Ahapis. Tapi bae weh, lagian urang ge can aya hubungan nanaon jeung Teh Amel. Kaisukanana Ari mangkat eskul jeung Aldi. Ri, kunaon ngalamun? Keur mikirkeun Teh Amel nya. Heh, naon sih? Henteu nya, cuman kabeneran ngalamun weh. Yeh, kunaon sih? Ulah sok ngalamun Ri. Engke kaasupan juri deui. Hahaha. Ya Allah, dijaga omonganana, sing bener atuh. Cuman kabeneran ngalamun weh.
Singkat cerita geus istirahat, Ari jeung Aldi teh rek ka kantin. Ri, hayu ka kantin. Heeh, hayu di. Pas ka kantin Ari teh nempuh Teh Amel jeung Ahapis duaan wae. Maranehna teh jiga geus nu jadian tea. Nempo ka naon sih, Ri? Di, Teh Amel keur naon nya jeung Ahapis? Teu lila Teh Ila datang nembalan Ari. Karek jadian, Ri. Kunaon euy? Teu naon teh. Heuh atuh Ri, tete ti heula nya. Nya teh. Kudu semangat heula ngerjakeun ekstrakurikuler Ari cek urang mah. Hayu atuh. Sakedapan waktos kelas rengse, sareng sadaya barudak parantos ngarangkep barang-barang sareng buku-buku teras Teh Amel sungting. Ri ka dieu Teh Amel rek omong heula. Nya teh kumaha? Ri kumaha eskulna tos tiasa can? Mun abdi teu acan, abdi teu ngartos pisan, sabab aranjeunna mamain wae. Nya enggeus atuh kumaha arek diajarkeun ku Teh Amel. Tapi engke arurang lamun eskul bisa ti barudak, ceker ngajarkeun maraneh ambe bisa gabung jeung nu lain. Nya teh isukan langsung mulai diajarnya teh. Nyari, ulah nyerah nya, sing semangat, ambe bisa ngiluan jeung nu lain. Nya teh, muhun. Minggu isukanana, Ri, hayu urang diajar bareng di ruang hareup. Oh, nya teh. Saenggeus eta Teh Amel jeung Ari teh diajar bareng. Teu lila istirahat. Ari teh amprok jeung Aldi. Resep meureun diajarkeun ku Teh Amel. Resep lah, orang diajarkeun meni lembut. Kumaha Ri diajar jeung Teh Amel? Nya kitu, aya deg-deganana. Hahaha. Teu lila istirahatna geussan, Teh Amel jeung Ari langsung ka tempat anu tadi jager ngajarkeun Ari. Geus working can Ri? Can teh. Nya, hayu lanjut deui nepi bisa. Tenang, ku Teh Amel dibantuan nepi bisa. Teu karasa enggeus waktuna balik. Ri, entos heula. Hayu uwi heula, engke minggu hareup deui. Nya teh, tapi minggu hareup engke masih ku Teh Amel. Nya ku teteh nepi ka Ari bisa. Teu karasa enggeus poe Sabtu deui. Ari jeung Teh Amel misah ti barudak eskul. Ari, hayu ka ditu. Nya hayu teh. Tah, ieu kieu nyari. Nya teh. Cie, duaan wae. Naon sih? Cuma ngajarkeun Ari henteu bisa, ambe bisa. Oh, kitu. Ya enggeus sok lanjut. Urang rek ka kantin heula, arek meuli minum. Oh, nya atuh. Hayu Ri, lanjut deui. Teu lila datang Aldi. Ari, istirahat mau ka kantin. Nya hayu. Teh Amel, Ari arek istirahat heula nya. Oh, nya teteh oge arek istirahat. Saenggeus istirahat langsung lanjut deui eskul. Saperti biasa Teh Amel jeung Ari misah. Hayu Ri, lanjut deui ambe bisa. Nya teh hayu. Henteu lila datang Ahapis. Kumaha Ari, geus bisa encan? Lumayan Nya enggeus sok lanjut. Ahapis bade ka ditu heula nya. Nya Saenggeus waktuna balik, Teh Amel teh balik ti heula. Ari, Teh Amel ti heula nya. Nya teh.
Ari tersengaja amprok jeung Teh Amel di parkiran. Ari, arek uwi. Nya teh, bade uwi. Teteh jeung Ahapis. Arek kamana? Arek jalan, Ri. Oh, nya atuh. Ari langsung balik. Nepi imah, Ari teh ngalamun kusabab tadi nempo Teh Amel jeung Ahapis.